terima kasih yang sudah mensubscribe channel saya dan yang sudah mendukung channel YouTube saya. Saya doakan semoga sehat selalu dan sukses. Dan semoga yang mensubscribe saya masuk surga, amin. Dan sekarang saya akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Langit Duit. Bagi Anda yang pernah langit duit, inilah sebuah lagu tentang langit duit. Duit di mana? Duit di mana? Pohon nyimpen. Dina jalana, dikodok bolong. Dikaratak serana beka botak tekapang ge. Duit langit kerteboga duit teh leungit. Aduhnya amun ambil langit duit aya nama jadinya amun aya nu langit duit pati mojang baturnya ikhlaskeun mah duitna leungit, tapi ngadoa mudah-mudahan eta duitnya dipake nu alus, misalkan disumbang ka itu masjidna naon sih kotak amal masjid dah, amun dipake jang naon jang itu main pepetasan ngadoa we misalkan jadi dimanfaatkan kanu alus menurutnya dunia dimanfaatkan anu alus misalkan masukkan ke kotak amal jika kitunya kanu lain ge ka jajankeun alus dun jajankeun alus asal jajan di pepetasan we bahayanya da ini bulan puasanya geus tong lilai lewe urang nyanyi deui ah. Duit di mana? Duit di mana? Pohon nyimpen. Dina calana, dikodok bolong. Dikaratak serana beka botak kegampang ge. Duit leungit kerteboga duit teh leungit. Ampun rep nadi we dun dikaratak serana beka botak tekapang ge. aduh Duit leungit kerteboga duit teh leungit. rep nadi dun sekali deui ah. Dikaratak sirah tapi kabotak tekapang ge. Di mana duitnya euy Duit leungit kerteboga duit teh leungit. didaokeun we nya dun Aduh euy amun eta duit teh leungit mah urang mending jajankeun baso nya ah, tapi kumaha duit erek leungit erek kentau ge eta mah kumaha Allah we kudu ridho nya, Dun. kudu ridho we amun duit leungit banyak